Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Rahena Pratami Azara di kelas 10 IPA 8 SMA Negeri Hiji Balena. Di dieu simkuring bade ngadongeng anu judulna Sasangkala Heulang Ngahakan Hayam. Baheula aya dua sobat nyaeta Heulang jeung Hayam Jago. Duanana teh nyobat pisan tara pahiri sok silit tulungan. Unggal poe ge sok babarangan neangan hakaneun. Dina hiji poe nalika keur ngayangan hakaneun teu kanyahoan aya ajak nyamperkeun sok ngarakep Hayam jeung Heulang. Heulang gancang terus hiber, tapi Hayam najan lumpat ge da teu bisa dihiber diudag-udag terus. Nempok itu Heulang buru-buru ngabantuan sobakna nyakaran ajak kuku-kukuna anu seukeut. Nepikeun ka awak aja teh garti. Hayang nyemput dina guha da ari geus geutihan mah ajak teh teu bisa ngudag deui. Lila-lila mah ajak terus mulang ka baturna. Kaluar sobat da ajak teh geus kabur, ceuk Heulang ka sobatna. Nuhun pisan geus mantuan kuring, ceuk Hayam. Di harita Hayam Jago jadi borangan geus resep nyorangan. Hayam karek sadar yen Heulang boga pangabisa anu punjul ti manehna. Nyaeta Heulang bisa ngapung. Ngeunah pisan euy lamun bisa ngapung, gerentes Hayam dina hatena. Mang poe-poe Hayam mikiran Heulang anu bisa ngapung. Basa manehna rek dikerawak ku aja, keur kitu teh kanyahoan Heulang datang tina tetangkalan saluhureun tempat cicing Hayam Jago. Kunaon sobat, sigana anjeun keur boga kabalueum atawa gering. Henteu, teu kunaon, tapi kuring rek nanya ka anjeun kunaon anjeun bisa ngapungluhur. Ari kuring teu bisa luncat-luncat acan. Baheula kuringnya teu bisa ngapung, tapi saenggeus kuring ngamputan ka dua jangjang, kuring ku jarum emas kuning jadi bisa ngapung jeung harampang. Atuh, lamun kitu mah kuring nginjem jarum emas teh rek dipake ngamputan jangjang anu kuring. Teu naon, asa nu dikaputna da dua jangjang. Anjeun mah gampang ngan omat ulah incah balilihan jeung ulah diinjemkeun ka leuwihnan. Heulang mikeun jarum emas ka Hayam Jago. Atuh Hayam Jago teh ajak-ajakan ngarasa gembira. Teu tatangke Hayam Jago ngaputan jangjangna, tapi Hayam Jago teu sabaran. Can gereng sing ngaputna Hayam Jago geus ngelepek-ngelepekkeun jangjangna terus loncat kana luhur pager. Asik, kuing bisa ngapung. Asik, kuing bisa ngapung. Keur kitu teu kanyahoan aya Hayam bika ngenempuan kalakuan Hayam Jago teh. Hei Jagoku, naon maneh bisa luncat kana pager jeung bisa ngapung deui? Jangjang kuring teh dikaputan ku ieu jarum emas. Cing atuh Jago kuring nginjem da kuring ge hayang bisa ngapung kawas anjeun. Nya ieu, tapi mun geus bisa ngapung kudu luncat ka gigireun kuring. Hayam bikang buru-buru ngaputan jangjangna can ge anggeus. Hayam bikang geus luncat ka gigireun Hayam Jago. Hayam bikang keketok meni daria. Kitu deui Hayam Jago kongkorok, bari da adikku. Mana jarum emas tadi? Hayam Jago inget ka jarum emas. Tadi diteuneun dina taneuh, ceuk Hayam bikang. Hayam teh luncat ke handap neangan jarum emas. Hayam teh duanana bari cacakaran neangan jarum emas teh. Kakoreh ka unggal tempat, tapi marahnena teu manggihan emas anu diteang teh. Hiji poe Heulang datang rek nagih jarum emas teh. Wah, isuk keneh geus kokoreh, geus bisa ngapung can, ceuk Heulang. Ai kuring mah ngan bisa luncat saluhur pager, ngandanya eta jarumna kaburu leungit. Kuring neangan kokoreh angger teu kapanggih. Heulang reuwas ngadenge laporan Hayam teh. Heulang ambek ka cidah. Anjeun geus ingkar janji pajar moal incah babilahan jeung moal nganjungkeun jarum emas teh. Kula hoream sosobatan jeung anjeun. Heulang hiber. Nya tidang deut harita Hayam sok risih mun inget kana amarahna Heulang. Mun ningali Heulang nu ngalayang di luhureunana, Hayam teh sok taki-taki najan kapeungan masok ngamber anakna. Tah eta nu jadi sabab Hayam sok kokoreh jeung cacakaran kana taneuh dina eta neangan jarum emas. Salila jarum emas can kapanggih Heulang janji bakal ngamberan anak Hayam. Sakitu dongeng nu tiasa abi paparkeun. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.